Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodara tinu maha kawasa, urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judulning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di bumi Palebe anu mana harita bahukim Pak RT Katut si Ojai sareng sabatur-batur nuju ngarobrolkeun ngeunaan makhluk anu nuju ditutungguana. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Saha yang RT ari Nyi Sawitri teh? Tanya Bah Ukim bari melong ka Pak RT. Sumuhun istrina jang sarkum. Geus sabaraha lila aya di dieu? Sareta urang mana asrina? Tanya Bah Ukim tetelepek lantaran hayang jentre. Pami di dieuna marupina tos bade aya kana 3 taun kirang langkung. Mung bae ari kawit nama duka ti mana da saur nama tinu tebih. Walon Pak RT ngajelaskeun ngeunaan Nyi Sawitri. Eta salila manehna aya di dieu. Naha perilaku jeung kabiasaanna ketempo aya anu beda atawa eueuh? Nya pamisa katerang abdi mah anjeunna teu aya anu benten Abah. Sami bae umum perilakuna mah. Mung naon maksana Abah naros kitu? Tanya Pak RT bari neuteup anu sejen ngabarandungan. Hampura Jang RT. Dina hal ieu Abah can bisa nyerangkeun anu sajelasna. Sabab implengan Abah bisi heug kenyalahan. Lantaran katempona masih kene samar-samar. Sareta masih butuh waktu pikeun nalungtik kayaan anu sabenerna. Tapi engke dina waktuna ku Abah pasti dibuka lamun geus bisa nganyahuankeun kana sagala rupana. Walon Bah Ukim nyaritana ketempo dari pisan. Di barandungan kuno araya di dinya. Saterusna prung sararea ngarobrol ngaler ngidul, tapi anu dicaritakeunna teu jauh ti ngeunaan pasoalan anu aya di lemburna. Mitra kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula Pak RT, Bah Ukim jeung anu sejena anu keur ngariung di imah Palebe. Ayeuna
Urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Nyi Sawitri sabada peuting harita ngusir arwahna Nyi Oneng anu datang ka imahna. Sanggeusna arwah Nyi Oneng eueuh di dinya. Harita tuluy asup deui ka jero imah. Gebrug panto ditutupkeun sakalian ditulakan. Koloyong leumpang muruka petengahan gok amprok jeung Sarkum. Nyai, kumaha ririwat teh Geus eueuh? Tanya Sarkum bari melong ka bojona. Nah ada teu aya nanaon di luar makang. Anu bener. Nah Geus eueuh ririwa anu kukunjungan teh? Tanya Sarkum kawas anu kurang yakin. Teu aya Kang. Di luar mah teu aya nanaon. Ya syukur atuh lamun kitu mah. Hate Sarkum karasa ngemplong beungeutna getihan deui teu sapacara tadi. Kang Sarkum, kunaon eta baju akang geuning baraseu jeung kotor? Apan akang tadi teh tigebrus kana jero solokan. Bekat ku sieun di udag ririwa. Samalah ditulungan ku si Ojay. Walon Sarkum. Sabot keur kitu torojol mah anah nyampeurkeun sabab ngadenge anak jeung minantuna ngobrol di patengahan. Eueuh mak, geus tu kudu sieun. Lain ari tadi teh ririwati mana Ujang? Nya Kang. Ririwati mana nu ngudag ka akang teh? Tanya Nyi Sawitri samemeh ngajawab koloyong Sarkum ngadeuketan kana korsi gek diuk. Kitu deui mah anah jeung bojona teu talangke Sarkum nyaritakeun deui kajadian tadi basa keur tahlilan di imah oding. Sakabehna dicaritakeun deui nepi ka harita teh anu kaliwat. Ma anah katempo ngajenghok bulu pundukna pating puriding asa karandel ngadenge beja kitu teh. Nah nya eta teh Ujang. Nya Kang. Nah nya eta teh. Tanya ma anah jeung Nyi Sawitri bari melong ka salakina. Ya heueuh atuh mah matak dicaritakeun kitu oge. Piraku kuring bohong. Bisi teu percaya tanyakeun we isukan kanulian. Lain teu percaya kana caritaan Ujang mak mah. Tapi ngarasa heran we nah bisa kitu. Umur-umuran make aya anu maot ngajungjurigan. Nya Kang Sarkum. Nah make bisa kitunya. Tanya Nyi Sawitri bari melong ka salakina. Tapi tumanya soteh manehna mah ngan saukur pura-pura pikeun nutupan pagaweana. Ya cek pikiran akang mah tangtu pantes rek kitu oge. Sabab maotna Nyi Oneng teh bisa disebut teu wajar. Samalah kapaksa alatan dibinasa ku hiji makhluk anu peuting kamari nembongan. Jadi sakuduna mah Nyi Oneng teh can nepi ka waktuna maot. Matak pantes jadi kitu. Walon Sarkum bari rutret ka indung jeung bojona. Aneh make aya makhluk kitu anu datang ka lembur urang. Nyati mana datangna atunya ujug-ujug datang setan anu nyerot getih domba jeung jelema. Yang ngaranna oge setan atuh mak. Manehna tangtu bisa datang ti mana wae. Tah ayeuna kade urang kudu ati-ati. Komo deui lamun kaluar ti peuting. Saha anu nyaho eta setan teh ngadodoho ka urang. Geus bae ayeuna mah geura sare da geus peuting ieu teh. Muga-muga we moal aya di kajadian anu cara tadi. Nya geus atuh mah marek sare. Bener da geus tunduh ieu teh. Nya mah sok ka ditu geura kulemkeun. Oh atuh marek ka kamar. Nyai oge ka ditu geura sare. Walon ma anah jung nangtung koloyong lempang buru ka kamar. Ditingalikeun ku Nyi Sawitri. Gebrug panto kamar ditutupkeun. Kang, kacai heula ka ditu. Kukumbah suku terus gancang salin baju. Eta geuning baju meuni karotor akang teh. Ya puguh we atuh karotor oge. Da tigebrus kana solokan. Ke daguan heula nya akang rek kukumbah. Ceuk Sarkum jung nangtung tuluy ngaleos ka tukang. Sedengkeun Nyi Sawitri teu incah tina tempatna cicing bae diuk nungguan. Poe isuk geus pasti urang lembur bakal guyur. Alatan dari wasi Oneng anu pae dibinasa ku makhluk anu pikasieun cenah. Tapi kajeun teuing da saurang oge moal aya anu nyangka ka aing. Pagawean aing rapih moal aya nu nganyahoankeun. Jeung na deui da bongana atuh manehna ngahalangan kana pamaksudan aing. Jadi wayahna we kudu kitu. Sabab lamun aing teu bisa nyerot ke ti domba,
nya kapaksa geti manusia lantaran lamun teu aing anu baris cilaka. Ceuk Nyi Sawitri bari diuk manehna gegerendengan ngomong sorangan. Tapi aya nu aneh dina diri aing. Nah ku ayeuna mah rasana aang teh asa beuki mindeng. Sok padahal mah aing teh geus leuwih 2 tahun cicing di lembur tara hayang nginum getih. Tapi nah ayeuna jadi kieu. Tanya Nyi Sawitri keur sajongjongan manehna ngahuleng. Palaur aya anu teu beres. Hadena mah aing kudu nepungan ka si Aki. Ceuk Nyi Sawitri. Bareng jeung kitu torojol Sarkum ka karareng sekukumba. Tuluy asup ka jero kamar gewat disalin baju kuno bersih. Geus kitu goledag ngedeng dina kasur panonna kucap kiceup neuteup lalangit. Torojol Nyi Sawitri nyampeurkeun terus goledag ngedeng gegireun. Teu lila reup duanana sarare tibra. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun poe isukna kayaan di lembur Cibubuay ti isuk kene oge geus gujrud. Sararea nyaritakeun kajadian tadi peuting. Nyi Sawitri jeung maana harita ngarobrol di buruan jeung tatanggana. Sedengkeun Sarkum tuluy indit ka pasar. Biasa rek nganteurkeun domba jeung hayam di baturan ku 2 urang pagawena. Gancangna carita. Waktu harita geus 10 poe kaliwat tiba samawatna Nyi Oneng. Kayaan Nyi Sawitri sapopoena nya biasa bae sakumaha ilaharna manusa. Saeutik oge eueuh anu beda. Nincak kana poe anu ka-15, Sarkum harita geus sagedang dan rek indit ka pasar. Hayam geus ditaekeun kana mobil ku si Uyeh jeung baturna. Geus ditaekeun kabeh hayam teh oi. Parantos Kang, pokona mah beres kan kari indit. Walon si Uyeh bari seuri tuluy ngareret ka baturna nu saurang deui. Oh nya syukur atuh. Ae samemeh indit. Cik pangmuncitkeun heula hayam oi. Tapi hayam anu gede ngarah dagingna pungkil. Tah nyokot we hayamna hiji keun wae da loba. Mangga Kang. Si Uyeh gewat nyokot hayam di pilihan anu gede sakumaha pamenta Sarkum. Hayam dibawa ka tukang geresel dipencit diceklan ku baturna nu saurang. Sedengkeun Sarkum sup ka jero imah rek nyokot kunci mobil. Tekung silila geus balik deui. Sup ka jero mobil gerung mobil dihirupan da ku ayeuna mah geus bisa mawa mobil ku sorangan. Jadi tara ngandelkeun pagawena ari manehna keur daek mah. Kocapkeun si Uyeh. Sanggeus nareng semencit hayam sarta hayamna pae. Harita keneh dibawa ka dapur gok amprok jeung maanah anu keur meresan wawadahan kotor diasupkeun kana boboko. Mak, ieu hayam kengeng moncit. Ceuk si Uyeh bari ngasongkeun hayam. Oh, atuh Jang Uyeh. Sok atuh tunda heula dina baskom luhur pago. Walon maanah bari nunjuk kana baskom. Sok hayam teh ditunda saenggeusna kitu si Uyeh gura-giru ngaleos dituturkeun ku baturna. Tuluy nyampeurkeun ka Sarkum kalacat naik kana mobil. Saterusna mobil maju ninggalkeun buruan imahna. Ari maanah terus ngaleos ka pancuran rek ngumbahan wadah kotor. Kasugri kaum dangu. Kaayaan harita geus caang, sora hayam jago kongkorongok reang patembalan jeung sora domba nu pating berele hayangeun nyatu.
Panon poe moncorong ti belah wetan cahayana nyebrotnya angan sakumna alam pawenangan. Dina kayaan kitu Nyi Sawitri harita teh kakarahudang. Koloyong lempang muru ka dapur kasampak didinya eueuh sasaha. Red kana baskom breh katempo aya hayam jago geus paeh kakara meunang mencit beuheungna beureum ku getih. Sajongjongan Nyi Sawitri melong kana hayam. Sarta dumadakan karasati corona tuhureun hayang nginum. Serog ngadeuketan kana baskom panon mencrong neuteub seukeut ka hayam anu geus paeh. Biwirna kutap ketap ningali getih hayam ti corona katara lok-lokan. Saha anu nunda hayam pae di dieu? Getihna meuni beureum estu matak pikabitaeun. Sigana moal teu amis ieu mah. Ceuk Nyi Sawitri panonna tuluy mencrong kana beuheung hayam anu getihan. Sareta getihna ucrat acret kana baskom. Serog ngadeuketan getih hayam ditoel ku curugna. Terus luak liuk bisi aya jalma sejen. Sanggeus tetela eueuh sasaha. Curugna dilamot. Ceuk rarasana karasa getih hayam teh meuni amis jeung seungit. Meuni ngeunah getih hayam teh seger keneh ieu mah. Ceuk Nyi Sawitri gap kana hayam tuluy dijungjungkeun getihna nyarak celakan kana baskom. Panon Nyi Sawitri dumadakan buringas mencrong kana beuheung hayam. Ti corona lok-lokan geus teu sabar hayang nyerot getih hayam. Tapi bareng jeung kitu torojol maanah anu kakara balik ti pancuran. Aeh geuning Nyai geus nyaring. Tanya maanah bari melong ka minantuna nu keur nyekelan hayam. Puguh bae Nyi Sawitri ngarenjag reuwa sok hayam ditunda red kamitohana. Nya mah abdi kakara nyaring. Walon Nyi Sawitri hatena bedang heul kamitohana anu datang teu kanyahoan. Ya syukur atuh ari geus nyaring mah. Aeh eta cenah salaki hidup tadi teh hayang pasak daging hayam. Pek atuh kadinya gera urus. Manggawe atuh ku emak. Abdi mah teu bisa ngurus anu kitu mah. Sok ku emak urus. Terus samaraan. Abdi mari ke pancuran heula. Ceuk Nyi Sawitri gap kana anduk anu nyampai dina tambang leos indit ka pancuran. Maanah ukur molohok sok nunda boboko anu geus dieusi ku wawadahan. Terus atuh dientepan kana pago geus kitu gur mirun seuneu nah heureut keur ngaleob hayam. Sapoe ti harita. Ti sabadana Nyi Sawitri ningali getih hayam. Manehna cicing bae di jero kamar awakna karasa lungse. Ti corona karasa panas asa tuhureun hayang nginum. Tapi lain hayang nginum cai da ieu mah hayang nginum getih. Tapi kulantaran harita kayaan ti beurang, Nyi Sawitri teu bisa ingkah ka mamana pikeun neangan mangsa. Jadi kapaksa cicing wae di jero kamar. Nyai geura dahar. Ceuk maanah ngageroan eta dahar ka minantuna bari ngajanteng hareupeun panto kamar. Anu katempo nutup. Angke bae mak. Abdi macan hayang. Kunaon Nyai gering ti tadi cicing wae di kamar. Itu pasak daging hayam geus asak lain kop geura tuang. Sawios engke mak. Uga abdi keur tegerna ieu teh. Walon Nyi Sawitri teu jero kamar. Ngadenge kitu maanah hariwangeun geuwat atuh nyurungkeun panto sup ka jero kamar katempo minantuna ngagoler dina kasur. Nyai kunaon hidup teh gering? Tanya maanah bari melong. Nya eta tegarana mah abdi teh. Walon Nyi Sawitri tuluy cengkat beungeutna katarasepa. Nginum obat atuh Nyai. Ceuk maanah ngadeuketan ka minantuna. Gap tarangna bisi panas. Nyi Sawitri panonna mureleng kana beuheung maanah. Ti corona lok-lokan lamun kongang mah harita keneh hayang ngarontok. Tapi Nyi Sawitri masih keneh kuat nahan. Geuning rada haneut Nyai. Keun atuh marek meuli ubar ka warung. Ulah mak. Keun wae da abdi mah teu kunanaon ukur sakieu mah. Ji gue mama kaluar deui bisi rek ka ditu ka dieu. Bener Nyai hidup teh teu kunanaon. Henteu mak. Samalah bieu can dilageus nginum ubar. Nyari geus nginum ubar mah pek atuh kadinya sarekeun. Nya mak. Abdi rek sare jug bae mampang geuwat kaluar. Nyi Sawitri ngajurungkeun kamitohana sangkan geuwat kaluar.
lantaran lamun lila aya didinya palaur bisi manehna teu kuat nahan kahayangna. Nya atuh ari kitu mah dug bae kadinya sarekon. Aeh nyai marek neang heula titinnya geus sababaraha poe teu panggih. Nya sok marek neang titin mah. Mitra kaum dangu maanah kaluar ti kamar gebruk pantona dipendeutkeun. Sedengkeun Nyi Sawitri tuluy ngagoler deui bari ngarasakeun ti corona anu hanaang hayang nginum getih. Ari maana sanggeus kitu tuluy ngaleos indit rek neang titin lantaran geus aya kana sababaraha poe teu panggih. Kocapkeun sorena, Sarkum harita geus balik deui ti pasar. Nyi Sawitri maksakeun cengkat ngabagiakeun ka salakina sakumaha biasa. Ku paroman anu marah may matak ngeunah kana hate. Sup tuanana ka jero imah gek Sarkum diuk di patengahan bari ngalepus udud. Ari Nyi Sawitri geuwat nyadiakeun cai jeung lalauhna keur salakina. Prung ngarobrol meuni uplek nyaritakeun kahirupan sapopoena. Kaayaan alam maju kaburit panon poe geus rek surup kana mun-munan gunung. Ari sora tongeret reang di sarada patembalan ditema ku sora manuk piit anu ricit tina dahan. Dang daunan tembong pating arulang batak waas katebak ku hiliwirna angin leutik anu sumilir. Tekung silila, reup kaayaan teh poek. Tongeret jeung manuk geus jarempe teu kadenge deui sorana. Ganti ku sora jangkrik, gaang jeung cari cangkas anu reang di pipireun imah. Mitra kaum dangu urang caritakeun alam peutingna. Sarkum harita geus sare tibra. Kitu deui maanah ti sore kene geus numpi di kamarna. Tapi teu kitu pikeun Nyi Sawitri. Sanajan harita kayaan geus peuting tapi manehna teu bisa sare. Kalah tuluy guling gasahan. Lila kulilak kuniang cengkat lalaunan. Red ka Sarkum anu geus sare tibra. Jung nangtung ketayap leumpang lalaunan geuwat kaluar ti kamar. Sanggeus aya di luar, jenangtung di patengahan. Red kana panto kamar maanah anu katempo nutup samalah ku harita geus teu kadenge sorana. Lantaran maanah geus sare tibra. Geus waktuna aing ayeuna kudu kaluar ti imah. Aya kumatak jengkel kayaan beurang teh tuning karasan asap panjang. Tapi untung keneh aing teh masih bisa nahan. Lamun teu bisa-bisa metoha aing sorangan anu ku aing diserot getihna. Tapi syukur kayan ayeuna geus peuting. Jadi aing bisa luntapikeun neangan mangsa. Nyi Sawitri ngomong lalaunan geus kitu koloyong ka tukang muru kana panto dapur. Gap kana tulak kolotrak dibuka brai panto muka. Nyi Sawitri gura-giru kaluar ti imah. Jenangtung dipipir kayaan didinya rada caang. Lantaran aya lantera anu ngahaja digantungkeun dina bilik sangkan teu poek teuing. Red kana kandang domba tapi kosong poe eta Sarkum teu meunang domba keur jualeun. Ngan saukur aya hayam tapi geus diasupkeun kana kandangna keur jualeun poe isuk ka pasar. Kawasna ayeuna nepi kana waktuna. Muga-muga dina peuting ieu aing sing lancar moal aya halangan jeung harungan cara ti heula. Ceuk Nyi Sawitri sakilat ngagibegkeun awakna. Sapada harita jirim Nyi Sawitri anu geulis ngilesar tarobah jadi tangtungan makhluk anu kacida matak pikasieun. Sakujur awakna ti luhur ka handap boda sarta buluan. Matana bolotot ali ceulina rancung huntuna sareukeut sihungna ranggeteng leungeunna robah jadi jangjang. Ayeuna aing kudu gancang indit. Nyi Sawitri seureun nyikikik geus kitu blesat harita ngapung ka Jomantara. Jangjangna meber, matana nu bolotot gular-giler ka handap. Bareng jeung kitu congungung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan sorana malewung mepeuskeun simpena kayaan alam peuting. Disusul ku sora angin anu dumadakan ngaguruh handaruan ngoyageun tatangkalan. Nyi Sawitri anu harita geus robah wujud terus ngapung ngambah Jomantara ka kalayangan. Ngurilingan lembur Cibubuay. Blesat maju ka belah kaler gancang pisan dituturkeun ku sora angin anu ngaguru.
Mitra kaum dangu, kocapkeun kayaan di mah balebe. Hari taya sababaraha urang jalma anu keur ngarobrol anu tayalian ti palebe Pak RT Bah Ukim Mang Udung. Oding kitu deui si Ojay. Sararia reg ngobrol na jarempe, sakabehna curing hak sabab ngadenge sora angin anu siah ngaguru dibarengan ku sora anjing babaung mata keung jeung matak muringkak bulu punduk. Cah barudak dengekeun sora angin ngaguru. Ceuk Bah Ukim ceulina dangdak dengdek ngadedengekeun kayaan di luar. Leres abah ya sora angin, samalah tah sora anjing babaung. Ceuk Oding ceulina rancung ngadengekeun sora anjing babaung. Anu sejen jarempe sarua keur ngadengekeun kayaan di luar anu dumadakan mata keung. Moal salah kawasna eta makhluk bakal datang. Lantaran kitu apan tanda-tandana. Anu mata kayu sararia urang gancang keluar. Sameme eta makhluk hasil menangkeun mangsa. Ceuk Bah Ukim tuluy singkil jung nangtung tina diukna. Pak RT jeung anu sejenna nurutan sakabehna narangtung. Tuluy gupgap kana pakarang sareta teu poho palebe mawa batre ngarah teu poek di jalan. Ayo gawat keluar. Dengekeun sora angin kamana majuna. Bah Ukim tuluy leumpang pangheulana. Kolotrak muka panto jerut turun kaburuan jenang tung tarangna kerung panon melong kaluhur. Kamana barudak angin teh majuna? Tuh ka atuh bah da teu kaciri. Walon si Ojay anu harita geus aya di dinya. Kitu deui anu sejenna. Nyari angin mah tangtu teu kaciri jang. Tapi maksud abah teh dengekeun kabelah mana majuna. Lantaran eta angin lain angin biasa. Ya nurutkeun ceuk kuring mah kabelah kaler maju angin teh abah. Walon palebe leungeunna nunjuk kabelah kaler. Nya bener palebe. Didengan abah oge kabelah kaler. Anu mata kayu sararia ayeuna urang udah kabelah ditu. Hayu buru. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi beratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.